lamun urang dek dagang terus anu nyingsirikeun kuntilanak terus dagang ujian anak pajen kumaha ge laku dasar teu kolot baheula eta tatoyur eta boga keyakinan kadinya pokol mah lamun urang berangkat jam 3 neuk ka pasar kemudian manggil pocong geus maning balik deui ka imam bawa buah barang beak ujian kabeh eta kolot baheula teh geus gara itu tatoyur teh ngaranna manggil jurik manggil pocong geus eta mah laris teh kajen kumaha urang lamun deuk nganjang aya ucing putih liwat tikatu kakencan set geus ulah ragu-ragu daekeun tabak kajen kumaha ge pokona mah urang memeh datang nya geus mapag sini eta tatoyur geus kitu garana eta teh zaman jahiliyah teh loba nu mantap Kangjeng Nabi diutus nu kos kitu dipicinan ulah sok percaya ka nu kos kitu tatoyur ngaranna nyial-nyialkeun atau nggak bagus-baguskeun ka hewan wabeh lain nang hewan nang Allah subhanahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون والله أعلم بالمراد فإذا جاء ثم كتت كلتكهم إن آل فرعون Al-hasanatu apa kamamuran al-khasubu tegese kasuburan wal ginalan kasugihan Golu maka ngucap ya nu Fir'aun ngucap-ngucapin lapan lana hadhi ku tetep kadua ingsun sadaya hadhi utawi ikilah iki hasanah Enes dahi kuat tegesi ngakisun sadaya ingasana walam yashkurulan wala syukur Ya alu Fir'aun alaiha ingat asyasana wa intusibuhum Lalamun ngenadihum alu Fir'aun sayatun opo kealaan Jadapun wabalaun tegesi kapailaan lan cocoba Ya tayyaru maka nganggap sial Ya alu Fir'aun yatasyamun Yatasyamu tegese nganggap alai alu Fir'aun bin Musa wa mamma'ah kalawan Kangjeng Nabi Musa lan wong kang tetap sumertana Musa minal mu'minin saking wong kang mukmin kabeh ala elin innama ta'iru manging basina utawi kasialan ya alu Fir'aun sumum tegese kalanan ya alu Fir'aun indallahi ku tetap dalam sanding Allah yatihim bih Nekak ya Allahum ing alu Fir'aun bihi kalawan su'mu walakin aktsarahum lam betapini apaluyaka kana alu Fir'aun la ya'lamun iku aruhi alu Fir'aun nama yusibu isatuhune barangkan nani ya maung alu Fir'aun bin indi iku tetap saking sanding Allah Qalu mahma tatina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin
wallahu alam bimuradi wa qalu lan ngucap ya alu Fir'aun li Musa kadua kanjeng Nabi Musa ngucap ilapan mah batatina samangsanakan isra Musa na ingsun sadaya bihi kalawan mah min ayatin atau kalawan sihir min ayatin la tetep saking ayat ditasarona dari ponil tanyir sira Musa na ingsun sadaya biha kalawan ayat pamamaka orana nanu ingsun sadaya laka kadua sira bi mukminina ikut tetep kalawan kang imankeun kabeh pada alaihi maka ngadu aya kanjeng Nabi Musa alaihi mingatasi alu Fir'aun فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allah alam bimberadi farsalna maka ngutus isunakum alaihim ingatasi alu Fir'aun atufana ing banjir wawalan utaya tufan maun yadakhulu iku banyu kang manjing ya maun buyutahum ing pirang-pirang umahe ya alu Fir'aun bahwa salalan tepungnya maun ila hulukil jalisina maring pirang-pirang genggerong kang dodok kabeh sabat ayamin ing pitu pirang-pirang dina wal jarada lan belalang agala magamangan ya jarah-jarahum ing datanduran ya alu Fir'aun asimbarah lan pirang-pirang bubuhan ya alu Fir'aun kazalika alika mangkon-mangkon sabataya welkum malalan tuma asusah tegese kutu awa naun minal qurad atau utawi aku maltaiku sawarna kang ketul saking tuma patataba'a matarakahul jarad maka mangan ing barang kang ninggal ing maupa al-jaradu balang ad-dhafadia lan pirang-pirang kodok pamalaat maka ngabeki iya dhafadia buyutahum ing pirang-pirang umay alu Fir'aun wa ta'amum lan papangan alu Fir'aun wa damalan getipi miyahim dan pirang-pirang baju di alu Fir'aun ayati mufassalat ala sakeh ayat sakeh kang martalakeun mubayyinat tegese kang martalakeun Pastakbaru maka pada sarombong ya ahlu Fir'aun anil imani biha saking iman biha kalawan ayat bakanulan ana ya ahlu Fir'aun qaum mujrimin iku kaum kang doraka kabeh iku kaum kang doraka kabeh sakumaha kamari bahwa Gusti Allah penurunkeun cobaan ka kaum-kaum Fir'aun khususna kaum Kibti dicoba ku Gusti Allah bisinina wa naqasim minas samarat kularang pangan musim kemarau nu panjang paceklik anu luar biasa dahareun-dahareun teu aya bubuahan mimiti dikurangan ku Gusti Allah datang karat bubuah anu maksudna la'allahum yazakkarun supaya nyana areling aringet kapituturan jeung kanasehatan ku ayana tahun-tahun pahila tersebut bahwa horenganan aya nu menguasai aya nu biboga diharapkeun babalik pikiranana payu'minuna ariman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tidinya tetep masyarakat teu daek iman ka Allah terus makin menjadi-jadi kafirna ka Allah leuwih Fir'aun jeung para ponggawan
dikersakeun ku Gusti Allah teh deui Gusti Allah teh mere ka umat Fir'aun ka kaum Fir'aun di tengah-tengah keur paila teh dibere hujan ku Gusti Allah padahal eta teh setelah menta warga Fir'aun kaum Fir'aun dititah ku raja Fir'aun cing coba atuh sia daratan ka ditu ka Musa bebeja coba atuh ieu panghujanankeun coba datang ka ditu daratan kaum kabeh ka Kangjeng Nabi Musa unjukan Musa sakumaha dikanyahokeun ku urang kabehan terutama anjeun Musa sebagai anak angkat Raja Firaun di tengah-tengah kapailaan anu pohara sabada pertarungan anjeun jeung para pesihir kemudian para pesihir teh arariman ka pangeran anjeun termasuk ka anjeun penganiayaan menjadi-jadi termasuk kaum Bani Israil malah kuari dibere paila ieu teh teu hujan-hujan kadaharan eueuh bubuahan teu aya na ieu mah kami mah coba Musa pangdoakeun kami kabehan ieu ulah datang ka terlantar anak-anak kami termasuk kami kabehan sing coba Musa atuh ieu teh bere kasuburan kami coba mun nyageh maneh boga pangeran cek maneh Allah nu maha gaib coba ngadoa ka Gusti Allah ayo lamun Allah mere hujan kumaha cek Kangjeng Nabi Musa iman kami ka jeung kumaha iman Musa itu berarti bener teh pangeran ayo Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi pangeran abdi pohara Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah beres ngadoa poek di luhur poek-poek cuplas-ceplis hujan pohara jasa atuh bunga orang-orang Mesir kaum Fir'aun kebehan bararung aja cenah ta Musa ku hebat-hebat teuing nya sihirna eta ngomong masih sihir kene mah Musa lain lawan dan sihirna bisa ngadadak bisa hujan gitu laporan langsung ke Raja Firaun tulak cangkeng Firaun si Musa anak aing hebat budak sihirna pohara mah hei aya eueuh tukang sihir di Mekah nu ngelekeun Musa deui sihirna adukeun deui wabeh di Mesir teh sararieu ngalawan Musa kakarak ditangtangan doang ge tah dititah ku Raja Firaun coba nu hebat coba sihirna lamun aya di Mesir lamun di Mesir di luar Mesir bawa ka dieu bayar ku aing nya nama ngadoa eureun ngadoa langsung hujan harakan eta ngaranna kos kitu teh sihir lain lalagaan di urang mapan kuari pohara jasa istihoro istisqo lantaran lain sihir minta ka Allah teu hujan tetep bae kiai ngadoa doana eta ti Kangjeng Nabi tapi kan teu hujan ulah leutik hate terus bae ganjaran mah meunang cak masyarakat yang perlu ganjaran hujan sakumaha kamari urang aduh izin jazai teh istisqo urang dititah ai istisqo ieu teh jauh hujan johon teu urang lagi dek berangkat ka lapanganan lagi aing ieu dek istisqo hujan moal nya hujan moal cangcaya sebab naon teu boga amal anu ikhlas jang laporkeun ka Gusti Allah ulah waka ngadoa kapan istisqo teh di jero hate tadarruh ka Gusti abdi teh meureun ai ditingali ku balerea masa kieu ayana termasuk abdi ge jasa kieu ayana
Ayeuna abdi bade nyuhunkeun ka Gusti teu aya lian nyuhunkeun hujan samemeh doa nu sok dibaca ku Kangjeng Nabi ku abdi dibaca abdi teh erek unjukan we ka Gusti abdi teh harita teh dipanggil ku bupati kemudian bupati teh ka abdi teh erek mere duit harita kemudian duit teh diangsongkeun ku abdi henteu ditarima sugan we amal eta Gusti ku teu ditarimana kunaon cak Allah leutik cak Allah dipanaskeun deui ku aing panas aja kumaha pernah henteu urang teh memandang mata hati urang bahwa duit eta teh kurang bagus lamun urang teu narima bejakeun ka Gusti Maha Uninga abdi pernah dibere harita teh ku bupati ku abdi teh ditarima naon sebab nganggap kurang bagus menurut diri abdi wallahu alam nu cek nu sejen mah ngan cek abdi eta teh kurang bagus lantaran cek pribadi abdi pandangan abdi eta duit teh tina pajak sedangkeun pajak haram abdi pan teu narima Gusti boa ieu amal anu bisa diangsongkeun ka Gusti mulai talaman geus kitu angin rada tiis cak masyarakat ceuli tiis ya tiis asana hujan ya asana hujan sekali deui Gusti amal abdi teh meureunana di samping eta abdi teh pernah deui harita teh diundang buka bersama di pendopo kulantaran abdi teh sebagai tokoh abdi teh itu diundang teh diajak jadi jemput alhamdulillah Gusti makanan teh nilai zahirna mah halal tetapi abdi teu terang iraha meulina jeung di mana make duit naon kulantaran abdi ragu eta makanan teh zahirna mah sapira zahir Gusti aya pepe aya apem dan lain-lain sebagainya halal tapi duit teh dipake meulina wallahu alam abdi harita buka bersama abdi mawa cai meuli di jalan abdi mah nginum sorangan teu didahar ku abdi Gusti Maha Uninga moal Gusti amal eta anu bisa diangsongkeun ka Gusti kakarak Allah memperhatikan hari iya siang ngadoa ka aing menta jang umat haju siap pernah teh dibere ku bupati Gusti proposal numpuk pernah buka bersama lain pernah deui ngadahar harita atuh leuwih ti ngadahar berkat Gusti malah mah balik da dibere samping menta deui jak kurang cak Allah teh dipanaskeun deui sia ku aing dipanaskan deh isi itu buka kaisin ka aing je tuh udah amal naon ayo langsung kan Gusti kakarak nu kos kitu tak bisa ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu teh hamba Gusti pemerintah teh hamba Gusti kaum teh hamba Gusti tapi keun bae teh manyana abdi mah abdi misah abdi jeung manehanana abdi mah abdi bae unjukan ka Gusti ieu teh abdi teh sok udang ti penting Gusti ketika batur aya nu nyahueun abdi teh embung ka nyahuan ku batur abdi sok milu peureum bae terus hees tolol atuh sia mah tapi lain kitu Gusti embung ka nyahuan cukup ku Gusti ja ibadah teh ka Gusti teh hayang ka nyahuan ku babaturan abdi boro ku babaturan ku pamajikan ge geus teh ka Gusti bae abdi mah jadi nu nitahna ge Gusti ibadahna ge ka Gusti bade ka Gusti bae teu hayang naon sugan di jero benak hati teh hayang sugih teh sugan hayang mulia teh sugan hayang agung teh hayang mulia sanu ngalieuyan mulia Gusti hayang agung sanu ngalieuyan agung Gusti hayang sugih sanu ngalieuyan sugih Gusti abdi lima hayang mulia hayang agung hayang sugih teh abdi mah hayang ge ka Gusti abdi pan penting teh sekali-sekali okos kitu Gusti sok kitu Gusti buah amal eta bae nu bade diangsongkeun ka Gusti teh lamun kos gitu kakarak doa teh rada we rada urang mah boro-boro eta nyoba melet teu manjur urang pernah nanya awewe ku awewe di Ciluag tidak tahu diri banget perang nanya aing aduh jagera aing nyeri awat ieu ulah sambatkan ya siap panjang buuk pendek lengkah aing lalaki pendek buuk panjang lengkah aing ka Cisoka kuari cek dia nama nu pinter meureun di Cisoka tungguan ku sia ka Cisoka didinya pan gudang pelet Cisoka datang ka Cisoka ceri ti hareupeun Kiai Hikmat aya naon ieu kula dinya nyari ku saha awewe
ulah jadi lelaki ya. Cisoka teh atuh bau lamun sagetak mah. Nya mah pan kamu rig nita gelut bae. Nita gelut ya mah tukang hikmat cisoka. Oh mama kunaon? Aya anu nang tangan lawan Gusti lawan. Atuh lawan-lawan ge nya mah pan imah bae kikieuan. Mun pae urang atuh urang nu pae. Nya mah lawan-lawan bae. Eta cisoka tah. Nah, jadi ka dieu wiridan. Ya, beres. Iza qala Yusuf li abiya. Lagalan santri eta. Ini ra'aitu 11 kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu lisadina ditandakeun lisadi. Lamun henteu moal manjur sia. Wirid gunana. Geus pede jasa. Kana batukeun. Tiupkeun. Beres ka wirid eta. Sabaraha cenah ge moal bejaan ku aing jadi wirid ke Gusti. Mak, jadi merelet kabeh balik ngaji mingguan merelet kabeh deh. Tiugan, balangkeun ke arah imah awewe eta. Imahna belah mana? Belah kidul. Ke arah kidul. Ulah napas. Cek. Iri deui. Tiugan kawan. Timbangeun. Cek. Sapeting, 2 peting, 3 peting, pas batu ragag ngerenjaknya. Mantap jasa. Ayo lakukan. Bener 3 peting reja. Udah awewe eta jam 2 ya aya naon cek nya ngarenjak teh walai. 4 peting. Tek batu ragak nya ngarenjak. Oh, holy. Kebayang. 5 peting, 6 peting. Dek ngarenjak jana. Wah, ka omong-omong beurang. Ih, holy kasep amat. Cak mana sih mana Holid? Ih lain cek ada. Kayak itu asan itu Holid. Si Holidan bae wah asana ya budak ye. Masya Allah 7 peting. Rejang. Nu ngarenjak nu ngawirid. Si awe da teu ngarejak teh naon. Aduh, eta ngaranna nan teu manjur. Ku sebab naon? Eta awakna. Teu hebat awak. Atuh mah hebat kana akon teh kudu diwirid-wirid kitu. Asal kapanggih trek beres. Atuh anak kotoknya dikitu-kitu. Tah, ieu keur carita urang lain embung istisqa tapi diijabatan teu. Cenah ulah-ulah cangcaya gitu pugu kiaina ge dek berangkat dijabah moalnya, dijabah moal. Moal teh teu moal kepikiran gitu. Moal sarua jeung urang de gelut menang moal aing menang. Tuh moal. Tapi lamun urang gelut menang aing kajen kumaha ge. Boga kayakinan menang. Mun teu menang pae. Tapi kan yakin, eta yakin. Kos gajepret buah budak kae. Gua aja. Ngajepret boga cara hiji ulah napas ngajepretna set cak aing benang-benang ya. Cak aing benang-benang. Set cak benang. Tapi lamun nya ngajepret benang moalnya, beuneu moal. Moal eta kos kitu ngaranna mang-mang. Salat ya salat. Allahu Akbar tarimo moal. Moal jadi teh moal, jadi moal. Tuh, bahasa istisqa ge. Ulah boga pikiran, hujan moal. Hujan. Boga keyakinan. Tas ngadoakeun teh hujan, tetep hujan. Ieu panas, hujan. Cak aing hujan. Jangan teu kieu isuk hujanna. Dalakeun ge isuk. Isuk teh hujan deui isuk. Aing yakin hujan kajeun kieu. Ke tungguan ge. Ngan sabulan bener hujan tuh hasil istisqa jauh beda pan. Ti istisqa hujan teh angel. Di jabana sabulan cenah. Tah ieu kunaon dia? Eueuh nu neuk diangsongkeun ka Gusti. Mana nu neuk diangsongkeun ka Gusti? Isin. Nu mantap para awali Allah isin. Isin istisqa teh isin. Sebab naon? Cacampuranna jeung saha? Dadaharan padaharanna naon? Iya tuh pangeran pan dina hadis teh beuh jelema ngadoa Allahumma horenganan kadaharan haram Allahumma horeng dedeuleuan haram Allahumma horeng pikiran lain ka Allah. Mana bisa dijawab? Kanjeng Nabi Musa mah begitu ngangkat leungeun menta hujan ka Gusti Allah harita keneh
di luhur langit ku Gusti Allah ditiup melalui angin luar biasa mega sa Mesir nutupan Mesir telila langsung meribis hujan pohara jasa begitu kanyahoan laporan gitu ka Firaun cak raja Firaun pohara amat ieu sihir Musa tandingan coba kusia nu daek lain cak anu palalinter lain tandingkeun kadenge ku Kangjeng Nabi Musa bahwa Kangjeng Nabi Musa teh deuk diadukeun deui jeung sihir datang Kangjeng Nabi Musa ka raja Firaun anak angkat ya, gagah jasa bejana deuk diadukeun deui jeung pesihir datangkeun ka dieu asupkeun ku nyana leungeun ka dieu kejero kelek keluar ke dia buat Masya Allah hurung panon poelek urangnya coba asupkan coba ke kelek cabut minggir ujian jelema kabeh kunaon dia lain lalagani masih teu kuat teu biasa-biasa na jenuh biasa mah teu kieu teuing bentekna pohara cak enak mujizat atuh ieu mah pohara kadengekeun ku balere asa Mesir di luar Mesir ge nyahuan bahwa Kangjeng Nabi Musa teh ngaluarkeun jajaten anu pohara ditangtangan ku Kangjeng Nabi Musa mana pesihirna coba datangkeun ka dieu anu daek lain tadi tidinya tila hujan teh terus jararadi segala rupa hujan sapoe ke raat sapoe hujan sapoerat stabil negara Mesir teh masyaallah ku Gusti Allah dijadikeun negara teh subur anu pohara jukut-jukut teki jararadi tatangkalan gandum jararadi korma anggur jeung sajabana jararadi subur Mesir teh anu tadi ngaku dek iman ka Kangjeng Nabi Musa barang dibere kasuburan teh beki jauh ka Kangjeng Nabi Musa beki ngajauhan Gusti Allah ngararomong nage kieu cek nyana ieu mah kasuburan teh lain Musa nang urang subur teh ieu teh orang gara-gara urang lantaran urang boga kalakuan anu hebat cek nyana kemudian hate urang kanyawan ku pangeran Raja Firaun urang sehingga kepagawean urang kalakuan urang niat urang ieu teh ngajadikeun kasuburan duh karena itu lain bersyukur ka Kangjeng Nabi Musa kufur ka Kangjeng Nabi Musa endahan boga perasaan nang dirina mantak faiza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhi di mana-mana datang ke para keluarga Firaun ke kaum-kaum Firaun ke masyarakat Raja Firaun ki khusus al hasanatu kamahmuran al qasabah tegese kasuburan jeung kasugihan segala rupa kuari mah geus subur jasa sebab hujan aku Allah dibere hujan anu pohara bagus ngomongna ieu mah kasuburan menang urang kabehan menang usaha urang kabehan walau yaskuru alaiha teh syukuran nyana ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa teh syukuran endahan boga rarasaan nang nyana urang ge kuari di teknologi teh geus pohara jasa kuari di Indonesia teh segala rupa emus pohara nah kuari boga rasa menang urang silaka awas lain syukuran ke ka Allah kufuran boga ilmu boga rasa nu urang teh ilmu tenang urang boga kabisa boga rasa kabisa tenang urang jitu di politik boga rasa menang orang hebat di ekonomi boga rasa na orang diterapkan di sebuah negara kemudian dipakai asanang orang deleukeun bakal disiksa deui ku Gusti Allah lain syukuran ka Gusti Allah boga ilmu ai ilmu teh anu saha nu Allah
ai urang nanangieun sa nangieun Allah, ai ilmu diterapkeun di ka urang teh nang nerapkeun sa nang Allah. Nah atuh boga rasa pinter, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sabakatul hiber-hiber aja. Takabur ku ilmu delekeun jelema, awas bakal ka penjara ku ilmuna. Teu saeutik menteri ngarasa hebat lain syukuran ka Allah boga rasa pinter-pinter nang sorangan, padahal nang Gusti Allah di penjara ku ilmuna sorangan. Sabaraha gubernur di penjara ku ilmuna sorangan, ku kabisana sorangan di penjara. Jadi gubernur pinter berarti di penjara ku kapinterannya anak, sebabna lain bersyukur ka Allah. Menteri sabaraha anu di penjara ku kapinteran anak, pinter teh menjarakeun anak. Bupati nu di penjara sabaraha, doktor nu di penjara sabaraha, insinyur di penjara sabaraha. Eta teh berarti ku kapinteran anak, pinter menjarakeun anak. Kunaon eta? Teu bersyukur ka Allah. Ieu sarua jeung kaum Firaun lanahari nang urang pertanian subur atuh pan urang teh ahli pertanian dikerahkeun seluruh pemikir dina pertanian. Nah ieu teh bentukna tangkal, ieu tangkal ngarambat, maka kekuatanna bakal sekian bulan cek ahli kitu pertanian di urang aya IPB Bogor. Ha ieu teh pertanian, ieu teh samangka, ieu carana kudu kieu, ieu cabe carana kudu kieu, ieu bonteng carana kudu kieu, ieu pare kudu kieu, ieu teh jagong kudu kieu, dikerahkeun ilmu pertanianana. Kemudian subur, ieu teh ngandung ieu, ieu ngandung ieu, ngandung ieu, obatna kudu ieu, antina kudu ieu, hebat jana. Terus boga rasa nang dirina sorangan, lain syukuran ka Allah, kufuran deleukeun ka di ujungna. Boga rasa nang sorangan, bisa berpolitik nang sorangan, boga rarasaan teh nang sorangan, ekonomi asal nang sorangan, dan lain-lain sebagainya. Iya persis qalu lana hadhihi cek kaum Firaun ieu mah teu kasuburan teh lain nang Musa, tapi lana hadhihi nang urang kabehan. Beuki kufur. Coba ku Gusti Allah setelah subur deui hujan. Wariba hujan teh dilambatkeun deui ku Gusti Allah teh, 3 bulan teh hujan ke hujan, 4 bulan teh hujan ke hujan, 7 bulan teh hujan ke hujan deui. Oh, sataun teh hujan-hujan atuh kering kerontang deui. Kuari mah jujukutan teh teki-teki pararae. Tangkal awi pararae. Tangkal cau pararae. Wah, beh pararae. Deuk sosonoan ge jeung pamajikan ge pararana. Engke hese mandi nanyar ge jana deuk kumaha mah nya urang gugulingan di taneuh. Panas. Baila deui. Wari mah dicoba deui ku Gusti Allah teh hujan teh turun sehingga jajadian atuh pasar teh jalan, perekonomian teh jalan, kuari badarat deui kumaha ngaromongna gara-gara Musa ya. Ieu gara-gara Musa jeung kaumna yana Bani Israil ieu urang jadi kos kieu deui. Ieu Musa ieu biang keladina Musa. Anu mawa sial teh Musa. Anu mawa tolol teh Musa. Ieu goblok ieu Musa ieu. Di goblok-goblok, di tolol-tolol, di sial-sial. Di Mesir tengges we nyebutkeun sial. Ieu negara urang paila kieu teh sial nama Musa. Ieu negara urang jadi paila kieu sial nama Musa. Ieu negara urang jadi miskin ieu kasialan nama ti Musa. Wah, didedak-dedakkeun ku abeh ka kanjeng Nabi Musa. Mantap diabadikeun dina Al-Qur'an besi urang teu nyawa tusibuhum sayyatun yatayyaru di mana-mana ngeunaan ka kaum kanjeng Nabi Musa sayyatun kekeringan, musibah, bencana, paila, jadabun wa balaun yatayyaru bi Musa wa mamma nganggap sialnya, nganggap gorengnya ka kanjeng Nabi Musa jeung kaum-kaum kanjeng Nabi Musa alaihi nyalahkeun Musa. Tatoyur teh ulah.
teu meunang urang tatoyur nyalah-nyalahkeun batur teu meunang komo ka hewan mah tatoyur teh nyalahkeun manuk urang geur kieu bae aya manuk tuit 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 urang deuleu ka luhur mana manukna nya tuit 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 wah aya nu pae gua aya nu pae ge eta karena tatoyur teu meunang teh kos kitu eta delekeun ge aya nu pae ge aya nu pae atawa urang dek nagih hutang naik motor aya ucing hideung ti kenca ka katuhu seret wah direm punya kunaon man terjadi emang kunaon aya ucing hideung liwat kajeun kukumaha ge eueuh ieu nu dek ditagihna atawa teu boga duit geus balik deui tatoyur tagaranna tatoyur atawa urang dek ngariung aya ucing ngaluncak wah balik deui kunaon moal meunang berkat ka jeung eta teu beres eta kos kitu eta sok aya kuari ge jelema aya eta kos kitu eta teu beres saking gituan naonan masyaallah lamun urang dek dagang terus aya nu nyingserikeun Pontianak terus dagangna ujian anak wajan kumaha ge laku jasa teu kolot baheula eta tatoyur eta boga keyakinan kadinya beuh mah lamun urang berangkat jam 3 neuk ka pasar kemudian manggil pocong geus maning balik deui ka imam bawa buabeh barang beak ujianna kabeh eta kolot baheula eta kos gara itu tatoyur teh ngaranna manggil jurik manggil pocong geus eta mah laris we ka jeung kumaha urang lamun deuk nganjang aya ucing putih liwat ti katuh ka kenca set geus ulah ragu-ragu daekeun tabak kajen kukumaha ge pokona mah urang memeh datang nya geus mapag jaet sini eta tatoyur kos kitu garana eta teh zaman jahiliyah teh loba nu mantap Kangjeng Nabi diutus nu kos kitu dipiceunan ulah sok percaya ka nu kos kitu tatoyur ngaranna nyial-nyialkeun atau ngabagus-baguskeun ka hewan wabeh lain nang hewan nang Allah Subhanahu wa ta'ala urang sok masih kene aya eta kos kitu aya kene komo lamun nyeun imah bebeja ka kolot sia nyeun imah ke bulan naon ieu ana caraka data sawah ieu bulan naon oh ieu teh kapan sia lamun hayang nyaho kowe mah bere nyaho ye oh ieu sia datang ka pati bahaya ieu teh pati wow haju kudu kumaha liwatkeun 3 bulan ka hareup atuh angel teh ieu tukang basang geus saya lamun endek mulayana jam 1 peuting geus teu beres dukun eta kos kitu sok ge tanyakan calon lurah ge calon lurah kos kadar itu ieu sia sangaran anu oh poe naon pan bendera sia anu kerjaman bendera sia kudu liwat jalan dapur nya jalan dapur kukurubusan ge bakal ngari nah ieu sia menang lamun teu kitu beunang moal menang ka jeung eta dukun eta kos kitu teh hitung-hitungan zaman jahiliyah urang mah kuari ulah pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu lamun kos kitu berarti urang nurutan zaman Firaun wa in tusibum sayyatun di mana ngeunaan ka kaum-kaum Firaun sayyatun kekeringan musibah bencana paila dan lain-lain sebagainya kesusahan kemiskinan ya tayyaru yatasaamu bi Musa wa mamau nu disialkeun Musa jeung kaum bejakeun Musa ala innama ta'irum indallah ala eling innama ta'iruhum tayadai ai kasialan kagorengan mah eta kabeh lain tina hewan lain tina manuk lain tina makhluk kok kabeh ge indallah ti Gusti Allah yatihim anu ku Gusti Allah didatangkeun teh jang supaya jadi itibar ka urang ieu teh subur kade kasuburan ieu teh ti Allah su urang syukuran ka Allah ieu teh susah yu kade susah teh ti Gusti Allah paila teh ti Gusti Allah meureun ieu teh ku gantaran urang jauh ka Allah yu coba urang tararobat ka Allah maksudna
supaya gitu cuman walakin aktsaruhum la ya'lamun ngan lolobana manusia khususnya kaum Fir'aun teu nyahoeun bahwa anu didatangkeun ka kaum teh ti Gusti Allah nya nama tetep bae nyalakeun sial-sialkeun nyial-nyialkeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihis wa qalu mahma tatina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin kabang kawarahan kaum-kaum Fir'aun termasuk Raja Fir'aun setelah Kanjeng Nabi Musa ngaluarkeun naon kitu mukjizat anu pohara timimiti mukjizat tongkat anu kasaksian ku Balerea ditambahan deui ku mukjizat leungeun anu ngagenyai ngalehkeun panon poe ditambah deui doa-doa Kangjeng Nabi Musa anu langsung diijabah ka Gusti Allah ku Gusti Allah kumaha reaksi kaum Fir'aun ngaromongna Fir'aun berikut kaumna teh kira-kira Musa tak bihi min ayati di mana baik iraha baik anjeun datang ke kami bawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan mana kita sarona biha mana dekihir kami dengan berbagai sihir ulani sihir-sihir lunggeus pernah didatangkan ke kami ya tongkat ya leungeun ya doa-doa mana tatap fama nahnu laka bimu'minin kami gurat batu moal iman saya ketika acan ka maneh Musa oh harapan eta maneh gak datangkeun sihir deui leuwih tibatan sihir nu geus didatangkeun ku maneh taruh deui sihir atau datang deui tatap maneh mawa sihir ka kami moal iman buah kawarah nah ieu hatena teh geus gurat batu teu daekeun iman ka Allah teu daekeun iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihis paneta pohara hidayah lamun geus ditutup ku Gusti Allah kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa mere mujizat pesihir dielehkeun dengan tongkatna kurang hebat keneh yeuh leungeun diacungkeun ka luhur ngelehkeun sinar panon poe kurang hebat doa Kangjeng Nabi Musa menta dieuweukeun paila langsung doa reuk hujan tetep bae dianggapna sihir tur teu iman ka Kangjeng Nabi Musa ieulah hidayah ya sabaraha informasi coba di zaman Kangjeng Nabi teh ngalalakon pohara mukjizat Kangjeng Nabi baheula anu langsung nempo ka mukjizat Kangjeng teh iman mah teu bae tuluy zaman sahabat nu teh iman mah teu bae zaman tabiin nu teh iman mah teu bae zaman urang jauh 14 abad anu silam ka Kangjeng Nabi urang mah hanya cerita-cerita ti guru-guru urang melalui Bukhari melalui Muslim melalui tafsir tapi lamun nu dibere hidayah mah teh saeutik urang Belanda asup Islam teh saeutik urang Amerika panglima Amerika asup Islam teh saeutik urang Jerman asup Islam teh saeutik tentara Inggris nu asup Islam hidayah dibuka ku Allah lain lalaga teh saeutik deui lubang kawarah di urang geus tarolah anu asup Kristen mah ieu mah nu hirup di lingkungan urang deket masjid di mana bapana ge baheula teh ahli masjid kunaon anakna beuh nyekelan botol kecap bae wah ya anak wah jasa batur ka masjid nyata mangagi nyana mangagitar batur mamuludan nyana mah judi batur mah zikiran ngaji nyana mah endahan nang tangan teh saeutik kunaon eta teu diberi hidayah ku Gusti Allah berateun datang ka mushola ka majelis taklim berateun ka masjid deket ka masjid datang ka teu nyahoeun lawan masjid acan aya atuh aya teh urusan Allah urang mah biasa bae waya ngajak bae ulah kieu cek ieu teh yang meuneu pindah bae pindah ka mana ka belah ditu dijual ya kabeh kunaon masyarakat teh daekeun narurut ka aing nah aing meuneu pindah bae cek sugan bae di ditu mah eta kiai blon da kiai kudu da lain kitu jadi kiai mah masyaallah ieu jelema tararias jasa ieu bagian aing
aing bukan nama dakwah kajian kumaha ge baturan ku aing main ka plastik ayo sia ku aing hayangnya coba datang ke mana coba tah kudu nama kudu boga wawanen kos kitu kiai teh hayang nyaho coba ku aing tandingannya hayo nurutan Kangjeng Nabi kadana nurutan Kangjeng Nabi main nurutan sahabat kadana nurutan sahabatna nurutan wali-wali Allah coba aing mah pantang mundur aing kajian kumaha ge dakwahnya batur dakwah ku ngomong menang 100 nyana dakwah ngadeketan jawara eta Noel terus ngarayu menang hiji doang satahun menang hiji batur ratusan hebatannya sebabnya kateuasanana pan pohara itu mangan saukur batu cadas ieu bopan batuna cor mah eta dakwah kakara orang jejeroan nama kiai lain kos kitu ieu sia kunaon nu mantak pindah tilok aya berkah. Oh urusannya berangkat kayak kiai teh lamun ku urang diperhatikeun lain dakwah lu mantap pindah ieu hararasa teu berkembang cek kana ieu cirina teu berkembang imah teu kajieun tuh urusan dakwah sih ka imah cirina teu berkembang ieu sapeda butut ge teu kabeuli berarti aing teu berkembang salah urusan berkembang dakwah mah ulah ka imah ulah ka kendaraan jelema nu tadi teu bisa rukun wudu ku ari bisa eta jelema nu tadi teu bisa rukun salat jadi bisa nah nu tadina teu bisa teu daekeun salat ku ari daekeun nah nu tadina eueuh riungan muludan ku ari aya nah nu tadina teu daekeun maca shalawat ku ari daekeun eta ngaranna berkembang ieu mah lain kitu lah segenna kieu bae sakalina aing ngariung cek nyana teh kiai mah hampura bae karena Allah bae kitu malulu berkat tilok mere ka aing ongkos tilok mere atuh ieu mah kos kieu mah jakna nembu atuh payah di aing eta kiai teu bisa dakwah eta salah tah berarti ukuranna naon ieu nu mentak pindah ternyata ukuranna berkat malulu mentak ngagarelok bae ka dituna yayasan teh ala berkat urusanna ngagelok bae urusanna ka dituna teh lah deugeut teh kampanye teh ngagelok ngaran kiai mah kudu di tengah-tengah ai dahar teu dahar pokona mah keur ngaji mah bener datang we ka ieu mah lapar orang panas betul jadi anak gede hulu segar gede hulu amat berarti kurang dahar ya kumaha ya usahanya ya cari tanda ya dagang yang bisa lah yang proposal lah abang ke pemerintah ngagilek ngarannya nah ya ku hari nyalah-nyalahkan Kangjeng Nabi Musa bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek nyihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna leungeun nu sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti fada'a alaihim Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baghawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'alha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan etalah Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran abdi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaum nu geus kabubar kana janji kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi kufur ka Gusti naqadul ahda Gusti
teu aya deui pamundut ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izok sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Gusti Allah ngaijabah pamondot Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah tenurunkeun ka kaum Firaun sabada tinurunkeun cocoba anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir ialah doa Kangjeng Nabi Musa hujan ngecrek teureun-eureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk anu pohara keur mejeunna paila keur mejeunna marariskeun suara rusak nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana turunkeun siksa bae Gusti poe Sabtu langsung hujan ngecrek wah di jam genep datang ke jam 7 datang ke jam 8 datang ke jam 9 datang ke jam 10 datang ke jam 11 datang ke jam 12 hujan pohara jasa nu tadina sariri bararungah urang Mesir kaum Kipti teh datang deh hujan subur deui cek deui subur di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1 datang ke jam 2 datang ke jam 3 mulai kita tadina rada bunga cara ricing geus teu nanya ku ari tadi mah seserian oi bunga urang bisa tadi deui we bunga urang bisa subur deui seserian kene jam 12 mah begitu datang ke jam 4 ngan neuleuh doang oi kumaha ieu banjir nyaonya terus be jam 4 masih kena hujan tambah gede be hujan jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus anu ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh ku hari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun-eureun coba ke pangeran Firaun datang pangeran naon sia ieu hujan terus bae aing ge bingung wah pangeran urang ge geus bingung jakana atuh komo urang pangeran bingung ya tahayyar bingung Firaun ge hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai ulah datang ka kabanjiran negara urang ayo urang izin ka Musa izin ya ka Musa ieu gara-gara ieu sihir Musa kajen kumaha bereskeun dikeraskeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres ieu mah kajen kumaha ge doa Musa maning datang ka Musa ulah wagas ya izin gengsi mangga datang deui antapkeun ayo urang beresan kamalir jalan saya dirapihan mendadak wobet dirapihan datang ke subuh poe Minggu hujan ngecer keneh bae ngobadean hujan gede jasa datang ke poe Senin hujan teureun-eureun terus datang ke imah kuari geus jadi lautan ngan kakarak sakengkeongan poe Salasa hujan beuki ngobadean bae instruksi kabeh
keluarga masing-masing keluarga ke anak incuna boy ulah anu kalaluar kaseret cai sia diarimah bae diarimah amankeun masing-masing sugan parbo mah eureun puasa lasang gedean rebo gedean wah puari geus datang ka Cangkeng cai di Mesir geus datang ka Cangkeng cak raja Firaun ulah-ulang aing paeh gede wah cak pati Haman ulah sieun pangeran metilok aya paeh ku banjir kudu kumaha tuh pati urang kapara aya keneh para kajeun masyarakat mah paraeh nu penting pangeran ulah paeh heuh nya para urang boga para lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran urang terus kasungsuhunan pati hebat ka sapati lain nasihat kieu cak pati teh kieu panggiraheun raja ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa ieu mah maning iman bae teh kitu henteu tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas perekonomian teu jelas sugan aya hiji nu Noel kitu KRI 1 Maha besar Allah saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertobat. Noel gitu. Kabeh coba kita tembakan hujan. Kita kirim garam sebanyak-banyaknya. Teknologi kita makin canggih. Kita tembak, kita buat hujan buatan. Enak kos gitu coba. Dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah. Emang gitu kan di negara. Ulah-ulah atuh kuarima secara nasional di kabupaten bae di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati. Presiden buat raja sakabupaten adalah bupati. Sugan aya nu nganasehatan bupati ketika bupati mengkol tina rel agama teh DPR teh tilok. Sugan aya nu kieu. Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia, kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani deuk kumaha maju na pembangunan belum, maka mandeg cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ta DPR begitu. Sia nya jawanan. Kan sia ditangkep sia. Can menangkap aing. Sia geus ngeuweuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau ku kabodohan sia meureun. Ieu mah geus sabodoh lah teh urusan nyana ngan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masyaallah. Cak nyana mah di dieu DPR meureun kadenge takut celi DPR. Di dieu teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji kadengeun ku nyana. Ulah ngomong kitu isin sia. Cak nyana bupati teh nyahoan meureun. Nyahoan sebab DPR aya nu ngaji sok laporan ke bupati. Hasil pengajian cilongok ieu Pak Bupati. Nyana ge sok gideg bae. Gideg zikir tah gidegna wallahu alam. Bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan. Aya nu nganes boro-boro di ditu di luhur. Anu geus kuda-kudana pohara jasa. Ieu tah.
di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami manggus masih alhamdulillah keneh. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah keneh bae. Urang masih keneh bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh aing geus tidak tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izah, piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhar aja sebeuh sabeuh. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Maun dakhala buyutahum. Cai sing kolocor arasup lain kasolokan, lain ka huma, lain ka sawah, ka serang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum. Imah banjir. Wa wasala ila hulukil jalisin. Nyana diuk di mana bae datang ka beheung cai. Masyaallah. Geus eueuh nu bisa ngomong kumaha. Nyana ge ngomong ieu mah lain sahujan-hujanna. Ieu masih. Siksa. Aja kudu kumaha. Nyaho. Atuh ieu kumaha. Raja urang raja biar kawan kumaha raja. Raja ge puyeng. Raja ge bingung. Atuh tah raja urang bingung, urang kumaha? Urang mah bapana bingung. Geus eueuh garo sia reos. Ngomong nama si kadang ku Musa. Urang izin. Gengsi urang ke Musa. Musa hebat jasa Musa. Hei, tu mana puala? Ieu baca sihir, baca sihir. Lain lalagan, hebat jasa. Coba si ada ka ditu deuleu. Ka mana? Ka kaum Bani Israil. Coba aku si ada ka kaum Bani Israil. Banjir kaya tahun. Ya, kadang ka ditu nya. Tungguan ku si ada dieu. Sakumaha dengan si meut. Ege kos gitu mah ngalah eta teh naon gara-gara puyuh. Aduh eta aya bahasana baheula mun ngalah puyuh teh nya ngalengkan ge huwel gog anu urus anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahon ka ngalah puyuh ge kos itu teh eta heran teh puyuh lamun dihual-hual henteu daekeun hiber. Tidak geuliber bener eta mah tak nang di kolot baheula babacaanna lamun nek newak puyuh urangna ulah gandeng ulah lobaan-lobaan haju urangna babaca huwel nyaho eta bahasa naon meureun teh huwel ge tajakeun ka Haji Makmun ge kolot baheula ai Haji Pendi mah teu nyahoan teu nya mah baheula na bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu nya mah lamun geus aya di leungeun batu cokot eta nya huwel meureun eta bahasa manuk nyana meureunnya mun cak urang mah cicing sia tilok hiber geus aya ge ta jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak urang muter heula puyuh mah kos kitu puyuh mah atuh ku lagi jang nang di makula eta kos kitu mang makolot lamun geus aya teh huwel urang ulah langsung newak hiber sia urang muter heula datang ka saputeran puter geus datang tak ka urut urang ka karak tewak moal hiber je nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak huwel heula huwel aju muter urang ge huwel aju muter tah cekel dadana rek moal kumaha eta babacaan kolot baheula ku hebat jasa eta masyaallah kula mah jampe mancing dibere jampe mancing atuh dibere datang ka di Ciduhan aya babacaan aya babacaan ngan wali bikin mah sia marah rancing bae ujianna wah aing mah geus bang ai nyiduhan mah bisa kabehan ge ngan babacaan eta nu mahal ge eta kamari ge aya nu menta ka kula babacaan los ojol jeung sapi daek aing Kumaha lengkap sebab baheulana kula mah ngaguru bae kan ini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye huwel ngomong nyaho coba ge walau baheula mah nyaho huwel urangna bari muter teu daekeun hiber heran eta
puyuh teh daekeun hiber heran ji teh daekeun trek nah beunang tapi lamun teh dihual-hual hiber norolong nya mah lain hiber norolong teh jadi lamun urang muter gitu hual teh daekeun deuk norolong ka mana cenah aing geus dipager padahal mah urang mager henteu naon teh eta ilmu datang ka dinya ilmu masyaallah ieu ge nya kitu di dia bae aing kan itu tungguan ku sia nya aing moal ka mana moal lamun aing eueuh berarti pae datanglah pengintai ti kaum Kid ti kaum Firaun masyarakat Firaun dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya na kaditu ngintip ka handapeun Gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah begitu ditingali Masya Allah Karim horenganan kaum Kipti mah teu kabanjiran sama sakali ai hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabb siksa pohara lain lalaga atuh kulantaran kadeuleu katumaninahan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabingah aja datang ti negara Mesir teh ka dieu deuk menghandap ka anjeun Musa maksudna kami di ditu teh di Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teu eureun-eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mah geus sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa kabege nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeuh ka kaum kami ka urang-urang Mesir datang ka balaya bangke engkena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami maya mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu budak laletik mati mimiti orok datang ka norleng-leng sasapihan geus pararaeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini-nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna tinggal kami bae nu da jararajak pangeran maneh pangeran ge keur aya dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah lo bawa mong Musa gua mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panleungitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadeuleu tatangkalan geus teu kadeuleu imah fa in kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener si Kangjeng Nabi Musa moal cara nunggeus moal nyaan ngadoa deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Masya Allah jelema can barali Kangjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kangjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina ratwar salariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalirkeun ku Gusti Allah
dialir-alirkeun ka mana lempatna harita kene can ge turun leungeun Kangjeng Nabi Musa hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal ardh masya Allah ieu taneuh kasat deui bae henteu cecepekan bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jarad maha kawasa Allah maha istimewa doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kangjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kangjeng Nabi Musa harita kene begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui pohara lain lalagaan mukjizat poharanya ya Allah ya Rabb bari balik nyana ka negara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan tapi begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa harita kene eta hujan teraat di samping cai-cai anu datang kasungsuhunan teh harita kene surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus eueuh kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalu berjararadi deui anu tatadina kumanehanana teu dipelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tatadina tangkal itu mah eueuh wari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim tidinya ditanya ku Kangjeng Nabi Musa hei kaum ulama kuari dek negorjang jika anjeun sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dileugitkeun anjeun teh kapan deuk iman nah kuari mah kaula hayang ngadenge syahadat anjeun sok kaula ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaula coba kumaha anakasul ahda wa lam yu'minu fa aqamu syahran fi afiyatin tidinya manehanana ngarandeg tina ngarandeg teh tetep bae ngan sakadar kucap kicep embungeun iman bahkan ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa ari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami aya kudu iman mah da wakaeula nya dibalikeun urang mah ke heula aya kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebatnya eta mantep eta rawa kidang mah di dunia moal aya tak usah Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar cek hayang nyaho kahebatan sihir anjeun bae ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat segala mujizat segala naon tak ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah lain doa maneh ke namun paila gara-gara maneh ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa buaka-wara teh sikaho geus budak wali bawa mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana segala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumaha nyana bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum cek kaumna kumaha iman teu daekeun cipan kara itu amatnya teu nyaho ini jadi ganti Kangjeng Nabi Musa jadi bahasa Kendal bangkawara tinggi teu kaum teu daekeun narariman sabulan dibere waras
seserian huadenya na menikmati kesuburan Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah Gusti kaum teh orang bangkawarah kene sugan atuh nyana aya hiji nu iman tatap henteu abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun jadi piuru ka kaum abdi jadi kacamata jang kaum nu sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh sok bere deui Gusti tambahan deui ku Gusti Allah